geus ngarumpul belah ditu cenah kalaupun tangkal kai sugan we atuh aya batur deui meureun air nyampeurkeun nya oh ya oi aya ngalagu heula dek geus geudeung kunaon Kang lagu naon we udah urang mah kahibur heuh ieu teh dina hitanan ari hitan teh khamsun minal fitratil hitan naon tah 5 macam kebersihan diantaranya nyaeta nu kahiji hitan wal istihdad naon tah urut bulu bobogaan wa qasyus syarif naon deui Kang urut kumis wa taqlimul adopar ngeuretan kuku nya wa natpul imti ngadudutan bulu kelek eta teh sapaket heuh paket hadisna teh mata lu jadi pertanyaan pikeun masyarakat nah ari hitan dirame-rame ari ngurut bulu bobogaan jempling oh ngajar ngaji jeung dewe sugan dina surat konangan deh Cep Agus teh bisakeun dina hiji waktu dibacana teh kieu kahatur ka aa dalang anu kasep ti orok anu linggihna di curug Jelekong di haturanan linggih kumargi abdi nyaeta bade syukuran dina raraga ngurud bulu baok itu Kang nu kamaruna kemana cowok Kang tenang jora ada ngaranna teh mah itu kumaha sok cik kira-kirana bakal aya nu datang moal mun hajat ngurud bulu baok pok deui barudak atuh heuh mah nya nyebut bulu bubuk cece kumaha atuh da sarua mun dina sirah bubuk mun di sirah nu handap baok handap eta bahasa Sunda sok dina ieu halis ieu kumis tak ieu teh baok sugan misalnya aya di surat konangan nulis gitu eueuh pan eueuh tapi dewek udah datang euy deuk diliput na koran dewek alhamdulillah euy asra aspirasi rakyat payu keneh koran teh jadi pemret dewek teh euy sinar pagi news mode jadi sekretaris redaksi nih asa pasiksa teh awak lamun hiji waktu pas nabeuh tuluy ieu berita turun aduh ampun aing awak euy kudu boga tilu majikan teh berjalan hiji mencetan hiji gawapan jadi aing mah cita jadi RW mung we pasial aduh ieu mah patakan jadi RT RW teh sing nyarah ceuk seueuh ku bentet goreng gorengna halus diomongkeun halusna teuing mau digaji gitu kan matak kerojong teh RT RW teh kurang tak ayeuna teh Cep Agus teh ngahitan sugan dina surat konangan teh kieu bisa keun tadi teh teu pan aya deui laguna surat konangan Gus jadi tradisi mun nyari mengundang ngadadak paluang pusing jelbing padahal teu dipaksa jeung teu mata jadi dosa kapurung ku ancaman ngan harapan gitu euy macak lamun meunang ka tuandangan teh kudu bunga da teu minta duit henteu di dieu ge demi Allah sok baca mohon doa restu doa we hajat mah kita hajat ge loba duit lain teu meunang mere duit dek mah duit mah nomor hiji bisi era ngahuap mun nya isa teh beak 7 amplop teu mere si teh atuh ngabangkrutkeun nu hajat bureun euy si gede ngurang nu hajat mah
sabab merenu hajat mah sarwa jeung ngahargaan di diri ketika dibuka petik di jam 2 teh sis ieu teh sayo abah encok sabaraha ajang dalang 4 juta alhamdulillah senang dalang nuhun abah encok dibuka teh 7.500 awas ya bales suami pasang acak ge nah gitu ai hitan teh sedengkeun ari hitan teh eta teh kewajiban sunnah ya sunnah teh ti Rasulullah nya cenah teh sunatan jawani mah eta mah tempo aya kahayang mapan geuning tepak tilu kang disunatan teh ti Nabi Ibrahim belegu lamun disunatan ti Nabi Ibrahim berarti Nabi Adam kulub susah Nabi Adam Nabi Ibrahim yang mempopulerkan tong dibahas mah nepi engke we ari ngaji mun dionang khusus cara mah udah ada kehibur bari ngadawan ada kalau mau sina wala ongkoh di tepang dinten Senin pas sore di pengkolan teu sangka dinten Salasa nak deui lebah dinya aya janji dinten Rebo ulah lepat tepang tabuh tilu malah cenah dinten Kamis rek jajah nepi ka Sabtu ge raja jauh pada kasampak bangun rewas manehna mangku si Hamzah apa modal kasampak mangku si Hamzah Tenju aku siap dah buka inung tereng. Ya. Ini dia yang aduh tegenah ke awak coba yang nyampurkeun sawe tuh. Ini pisan ieu. Ada yang lain mencetan waktu di tengah.